Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami Abi Ananda. Abi wawakeun di kelas 10A Farmasi. Abi di dieu bade ngadongeng anu judulna Ciung Wana. Kacaturkeun di Karajaan Galuh anu ngahuyeuh Galuh waktu harita nyaeta Prabu Barma Wijaya Kusuma. Anjeunna ngagaduhan permaisuri 2 anu kahiji Dewi Naganingrum ari nu kadua Dewi Pangrengo. Harita duanana nuju ka kandungan. Barang nepi kana waktuna Dewi Pangrengo ngalahirkeun orokna lalaki kaasep penulus dinaranan Hariang Bama. 3 bulan ti harita Dewi Naganingrum oge ngalahirkeun di parajian ku Dewi Pangrengo. Orokna lalaki tapi ku Dewi Pangrengo diganti ku anak anjing. Nepi ka seolah-olah Dewi Naganingrum ngalahirkeun anak anjing. Ari orok saestuna diasupkeun kana kandaga di barengan dog hayam saji. Terus dipalikeun ka walungan Citanduy. Barang kadene kaayaan kitu, Sang Prabu kacida adekna ka Dewi Naganingrum. Nepi ka nitah dilengser supaya maehan Dewi Naganingrum. Sabab dianggap geus ngawirang raja pedang ngalahirkeun anak anjing. Kulengser Dewi Naganingrum teu dipaehan. Kulengser Dewi Naganingrum dibawa ka leuweung anu jauh ti dayeuh Galuh. Ari kandaga nu dipalikeun teh nyangsang dina badodon tatahunan nu aki jani balang terang. Barang aki jaminya eta badodon kecida ruasanana leuwih ti geus apaleun yen di jelema aya orok anu mulus tur asep. Kencang bae atuh eta orok teh dirauh dipangku dibawa ka lemburna nyaeta leueur gegesunten tur diakuk jadi anak. Kacaturkeun orok teh geus gede tapi can gaeuh ngaranna. Dina hiji poe orok teh dibawa norok ka leuweung aki. Barang nepi di leuweung orok teh nejo hiji manuk tuluy nanyakeun ka si aki. Aki, ari itu manuk mati. Eta budak. Anu mana yang? Itu mah ciung yang. Budak, nu pokoknya. Barang nanyakeun deui ka si aki. Ari itu tidak aki. Jangan ayo wae maknya kita juga aki eta teh ngaranna Wanara yang cik aki kala cium Wanara cium aki kumaha ngaranna aki teh cium Wanara kan alus ki barang adanya cek cium Wanara kitu aki jeung Mimi acida setujueuna. Dina hiji poe cium Wanara amitan ka aki jeung Mimi balangan terang rek ngajujuk ka dayeuh embut. Barang nepi di alun-alun cium Wanara amprok jeung 2 patih. Nempo cium Wanara ngelek hayam eta patih ngajak ngadu hayam ka cium Wanara. Ku cium Wanara diladenan. Brung bae atuh hayam teh diadukeun, hayam patih eleh nepi ka paehna. Eta patih 2 ambok ka cium Wanara. Ari cium Wanara papanggih jeung lengser tuluy milu ka karaton. Barang nepi di karaton, cium Wanara ngajak ngadu hayam ka raja, duanana make tandon. Lamun hayam cium Wanara eleh, tandona nyawa cium Wanara. Sabalikna, lamun hayam raja anu eleh, negara sabelah tandona cium Wanara dijadikeun jadi raja tur diakuk jadi anak. Gapruk bae atuh hayam teh diadukeun. Mimitina mah hayam cium Wanara teh kadeseuh ku hayam raja tuluy kapaehan. Kencang bae atuh ku cium Wanara teh dibawa ke sisi Cibarani dimandian ti ka Elina. Gapruk deui hayam teh diadukeun. Lila-lila hayam raja kadeseuh ku cium Wanara tuluy kapaehan.
Luyu jeung jantinjina cium wanara dibere negara sabelah dijenengkeun jadi raja tur diaku jadi anak. Ku kabinekasan Kilengser cium wanara bisa papanggih jeung indungna nyaeta Dewi Naganingrum. Lila-lila reka perdaya Dewi Pangrenyep kanyahoan ku cium wanara. Kencang bae atuh Dewi Pangrenyep teh ditangkep di penjara ke penjara besi. Hariang bangga kecida ambekna pas apalin yen indungna di penjara ku cium wanara. Garuk atuh duanana teh tarung, tapi aya nu eleh sabab sarua saktina. Lila-lila hariang bangga kadeseuh ku cium wanara, hariang bangga dibalangkeun ka wetaneun Cipamali. Tah ti harita kaayaan galuh jadi dua bagian teh. Kuloneun Cipamali ku cium wanara, ari wetaneunana ku hariang bangga. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya untuk kelas 10A Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami Abi Ananda. Abi wawaheun di kelas 10A Farmasi. Abi dieu bade ngadongeng anu judulna Cium Wanara. Kacaturkeun di Kerajaan Galuh anu ngahuyeuh Galuh waktu harita nyaeta Prabu Barma Wijaya Kusuma. Anjeunna ngagaduhan permaisuri 2, anu kahiji Dewi Naganingrum, ari nu kadua Dewi Pangrenyep. Harita duanana nuju ka kandungan. Barang nepi kana waktuna Dewi Pangrenyep ngalahirkeun orokna lalaki kaset penulis dinaranan Hariang Bangga. 3 bulan ti harita Dewi Naganingrum oge ngalahirkeun di parajian ku Dewi Pangrenyep. Orokna lalaki tapi ku Dewi Pangrenyep diganti ku anak anjing. Nepi ka seolah-olah Dewi Naganingrum ngalahirkeun anak anjing. Ari orang saestana diasupkeun kana kandaga di barengan Dogahayang sahiji. Terus dipalikeun ka walungan Citanduy. Barang kadene kaayaan kitu, Sang Prabu kacida ambekna ka Dewi Naganingrum. Nepi ka nitah Kilengser supaya maehan Dewi Naganingrum. Sabab dianggap geus ngawirang raja pedang ngalahirkeun anak anjing. Kulengser Dewi Naganingrum teu dipaehan. Kulengser Dewi Naganingrum dibawa ka leuweung anu jauh ti daya Galuh. Adi kandaga nu dipalikeun teh nyangsang dina badodon tarahunan nu aki jani balang hidra. Barang aki jaminya eta badodon kecida ruasanana leuwih-leuwih ti geus apaleun yen di jelema aya orok anu mulus tur aset. Kencang bae atuh eta orok teh dirauh dipangku dibawa ka lemburna nyaeta lembur gede sultan tur diakad jadi anak. Kacaturkeun orok teh geus gede tapi can geuleung ngaranna. Dina hiji poe orok teh dibawa morok ka leuweung aki. Barang nepi di leuweung orok teh nejo hiji manuk tuluy nanyakeun ka si aki. Barang ada ngecek cium wanara kitu, aki jeung mimi acida setujueuna.
poe ciuwanara amitan ka aki jeung nini balangan terang rek ngajujuk ka daya embung. Barang nepi di alun-alun ciuwanara amprok jeung dua patih. Nempo ciuwanara ngelek hayam eta patih ngajak ngadu hayam ka ciuwanara. Ku ciuwanara diladenan. Rumbai atuh hayam teh diadukeun, hayam patih eleh nepi ka paehna. Eta patih dua ambek ka ciuwanara. Ari ciuwanara papanggih jeung lengser tuluy milu ka karaton. Barang nepi di karaton, ciuwanara ngajak ngadu hayam ka raja, duanana make tandon. Lamun hayam ciuwanara eleh, tandona nyawa ciuwanara. Sabalikna, lamun hayam raja anu eleh, negara sabelah tandona ciuwanara dijadikeun jadi raja, tur diaku jadi anak. Gapruk bae atuh hayam teh diadukeun. Mimiti nama hayam ciuwanara teh kadeseuh ku hayam raja, tuluy kapaehan. Kencang bae atuh ku ciuwanara teh dibawa ke sisi Cibarani, dimandian ti ka Elina. Gapruk deui hayam teh diadukeun. Lila-lila hayam raja kadeseuh ku ciuwanara, tuluy kapaehan. Nuyu jeung jantinjina ciuwanara dibere nagara sabelah, dijenengkeun jadi raja, tur diaku jadi anak. Ku kabinekasan Kilengser, ciuwanara bisa papanggih jeung indungna nyaeta Dewi Naganingrum. Lila-lila reka perdaya Dewi Pangrenyep kanyahoan ku ciuwanara. Kencang bae atuh Dewi Pangrenyep teh ditangkep, dipenjara ku penjara besi. Hariang banga kecida ambekna pas apalin yen indungna dipenjara ku ciuwanara. Garur atuh duanana teh tarung, tapi aya nu eleh sabab sarua saktina. Lila-lila hariang banga kadeseuh ku ciuwanara, hariang banga dibalangkeun ka wetaneun Cipamali. Tah, ti harita kaayaan galuh jadi dua bagian teh. Kuloneun Cipamali ku ciuwanara, ari wetaneunana ku hariang banga. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.